والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tukang son mana tukang son? Treble effect di payahan memang. Treble effect berang-berang ya. Dong film Berry baik. Di ka tukang jelas treble effect dimatiin baik kan. Middle baik middle. Volume baik. Para kiai, para ajengan, para masyarakat, kasepuhan kampung Bahbul Tino Ageng nepi kanu alitna, mudah-mudahan urang kabeh sing dipaparinan sehat walafiat. Amin. Naon bae anu dicita-citakeun ku urang sing dikabul ku Gusti Allah. Amin. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugi salilana dicurah limpahkeun kanggo junjuran alam Kangjeng Nabi besar Muhammad kabeh jelema lamun ngadoa hayang hirup ngeunah, eueuh nu ngadoa hayang paeh ngeunah. Padahal hirup mah eueuh nu ngeunah lantaran hirup mah pasangka-sangka. Cik masyarakat senang amat eta jelema sugih unggal poe naik mobil horeng batu mah berobat jalan daek. Kabeh pasangka-sangka. Wih, eta mah jalma loba duit nanaon bisa dibeli. Betul, tapi can puguh bisa dibeli, bisa dihakan. Meuli sate embe dicarekan ke pamajikan, teu masak puguh darah tinggi. Bawa kado amis, puguh kencing manis. Haju aing ieu ulah itu ulah kakanaon aing undur-undur. Ternyata hirup mah eueuh nu ngeunah, kabeh ge pasangka sangka. Cik nu goreng senang jadi nu kaset. Ngapain ganteng kalau nyebelin, mending hidung tapi ngangenin. Dan lalu hidung keprok tolong. Hulu siap. Bu, enggak ada yang sedang baik-baik saja. KBG terboga masalah. Matakan lamun rumah tangga, ulah sok laju minta cerai baik kasalake. Ih, bawa baca perjuan. Rumah tangga pas saya minta cerai baik ke saya. Ayo pembahasan he,
hayang mati baheula ge lamun lain dijolokeun mah teu beuki. Kami mah rangda lagi pada bagian. Hello. Hey. Jangan bilang orang lain enaknya jadi kamu. Ya enak lah. Uang susahnya aku sortir. Nek rumah tangga jeung sasaha ge tetep pujian mah pasti ajak. Aing dia tukang ceramah, diajak-ajak, di al-mukarram. Sarabaya ge we apa sama saya? Ka haji sok saya atau saya tolong kayak lain boboiboy. Ulah-ulah jelema anu boga nyawa, piring ge nyawaan pakai truk. Ada yang ya? Enggak ada yang lagi baik-baik saja, Bos. Semuanya sedang berjuang. Paham? Jangan bandingkan aku dengan dia, karena aku bukan dia, dia bukan aku. Bahagia itu sederhana, ketika ada aku, kamu sisanya menyesuaikan. Gak usah dibikin rumit, hidup mah simple. Ayahakan, awa puasa, pae kuburkan, beres. Kamu bercanda. Ngomong dari bentar-tarangan siapa? Bu, belakang kamu dia, aing usaha ya, aing. Bu, hayang bahagia. Bahagia dengan cara kita. Bu, hayang hidup senang. Padahal mah nyeunah ku mata, lain ku hate. Karena kamu nggak punya hati. Loba jalan-jalan zaman kiwari mah gebleng. Urusan politik, urusan dunia dibawa kana hate. Woi, urusan politik mah doang tanggal jauh. Punya jantung tapi punya hati. Gas, saya rapihkan. Urut kamari politikan, urut kamari presiden. Gas, ngahiji. Jasa sahaja jadi presiden, tiba lagi. Temuli besorangan mata kabel kejo, Bos. Senggol dong. Well. Dia mau nangis kayak gacor. Bu. Siap kajina siap. Kabeh ge eueuh nu gagah. Kabeh ge eueuh nu hebat, bener. Waduh, ieu udah di kongres. Calon-calon menteri dak. Menteri HUT. Siap kajina siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tabbil wa afiyatin wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Halo, Bang ieu tukang suara mana ya? Ieu teu dibenerkeun ieu budak. Pajah aing tengar di dia meureun aing. Mak sadeng, ieu berang-berang mungkin travel lah mak. Aing bisa ngarakit son aing. Ieu piraha make ACR. Hampura mah ieu berang-berang bro. Hampura mah aja ting mamang nu boga son pan aing nu makan ieu. Ieu berang-berang bro dak teueun ieu. Waduh. Travel na paehan. Travel efek paehan middle pond. Pira ku aing kudu turun kalinya dak ya. Aduh, hampura mah ieu lain ngadat ieu pesenan. Dah kena bising sehatnya. Amin. Gak apa-apa, wajah kita sangar seperti beri, yang penting hatinya Hello Kitty. Daripada kamu sekolah tinggi-tinggi tapi gak punya hati. Buat apa kamu ngaku manusia kalau hati gak punya peka? Paham? Orang yang ada di belakangmu adalah orang yang memotivasi kamu. Jangan abaikan kehadiran dia. Kamu akan tahu betapa dia berharga buat kamu setelah kamu kehilangan dia. Karena sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan.
Bukan perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengiris hati. Maka iya konsepnya supaya ia orang hidup bahagia. Siap? Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Man kharaja min dhillil maksiyah ila izzi ta'ah agnahu Allah min ghairi mali wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Tuh, ibu-ibu mah diajak ngaji nih heuleuh. Doang kebo di mesmeu. Serba salahnya. Kira-kira lamun panitia ngundang kiai penceramah terus atuh beak panitia cerek ada ibu-ibu. Ih, ngundang kiai teh jelas. Makanya tuh teresap aja. Letik-letik kereng saya deh. Oh banget. Ih, sudah dia mah tahu jadi potong. Mah tisu. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Bu, hampurannya bahasana iya rada kasar hampurannya. Abdi mah teu tiasa. Bahasa lemes. Lah aing mah orang Cianjur, orang Bandung. Orang Gandrung. Kamari ge abdi ceramah ka Cianjur aing nyorogeun bahasa lemes jeung pamajikan. Kokon, pananan. Cokor, sampai hitut, bobos. Atuh anger bae tebeguk bae. Datang hari itu memang ceramah. Dahar lalap ieu ditanya kemarin dia sareng naon tuangna sareng putra awi. Bu, lanjut. Agui. Qala Rasulullah man kharaja min dhillil maksiyah ila izzi ta'at agnahu Allah min ghairi mali wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Hayang hidup bahagia. Hayang hidup bahagia. Senang. Lain masalah semoga duit. Kupingkan kusadayana cik Kangjeng Nabi Muhammad ya, cik Nabi Muhammad ya. Jadi omongan Kangjeng Nabi Muhammad. Aing mah percaya kene karena sungut Nabi Muhammad daripada karena sungut RT, bener. Sahur Nabi Muhammad, man kharaja min dhillil maksiyah ila izzi ta'at. Konsep hirup mah lamun hayang bahagia, hentikan maksiat. Jangan bilang tidak ada yang tahu. Usia Allah yang nggak tahu. Jangan bilang lagi sepi nih, ada sendal bagus nih, senggol dong. Jangan bilang tidak ada siapa-siapa. Ai pangeran kusia dianggap eueuh. Allah itu maha menatap, Allah maha melihat. Paham bu? Ibu sungguh tak sok nyek ke salaki. Allah tahu. Makanya jangan mau menang sendiri dong. Jangan egois dong. Laki-laki juga sama punya hati. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Bu, karena laki-laki yang punya nyali itu di hati bukan di body. Bicara yang baik, bicara yang benar, paham? Awewe mah teu wajib ngaradia HP salaki. Yang harus tahu dari wanita, dia harus tahu dan kamu harus pastikan bahwa suami kamu pulang kerja baik-baik saja. Capeknya. Yang terikat tanah. Dulu di pepatah serengehan dia tahu. Makanya ulahnya hona kana setoran bae. Doakeun mun salaki ka sawah, ibu salat duha di imah, engke kaluarna belut. Ieu masalah ki ka sawah tiktokan atuh rek kadut. Kami kalian hayang ngamodalan pamajikan. Kami juga senang kalau istri cantik. Cantik itu dibentuk bukan dicari.
Makanya pamajikan modalan pamajikan belikan pilok semprot. Ibu jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam, sok dibelikan wedak. Oh, pengen genok. Ya, si Haji Aseng, kajenting sempol ayam. Tipe suami idaman. Ngamodalan wedak pamajikan 5 juta wedak doang. Eta stok 15 tahunan. Sok aya pon lagi ka pamajikan urus tunjung sumutna. Pamajikan kermusuhan anak, bari lewat teh ocon, silaer. Uguler ke kubuh manusia. Makanya lelaki ulah egois, jangan mau menang sendiri. Kan lelaki mah egois. Makanya demi Allah aing mah teu bogoh ka lelaki egois. Dengekeun. Hayang hirup bahagia. Cik Rasul erenan maksiat. Bukan hanya kepada Allah, kepada sesama, hentikan maksiat. Justru dosa ka Allah mangeunahkeun minta hampurana. Sing getol istighfar, ulah deui nyesel kanu geus dihampura, tapi dosa ka pada jelema. Sanajan cimata getih dia minta hampura ka pangeran, lamun can dihampura anu bersangkutan, moal dihampura sama ngising tai dia. Moal dihampura. Betul? Bu. Kahel apa? Kahel dosa ka tetangga, ieu dosa ka pamajikan. Sabenerna mah nu kudu loba minta hampura, lain pamajikan, salaki. Atuh kerang-kerang gak ada lalaki ha. Bu. Sabenerna mah nu kudu minta hampura, nu kudu loba minta hampura, lain pamajikan, salaki. Ana sakuaing. Dulu, nyaknya tak? Bu, bapak-bapak, punten. Kita harus gentle. Kalau salah yang aku salah. Kalau kalah yang aku kalah. Jangan bilang orang lain curang dong. Sorry ya. Bu, tak iru hadir dalam makamnya tak lain dia. Bu, jadi jauh juga kan belah diri. Hey guys. Hei, mudah-mudahan dalam dia sing sararone ada. Duh, ya Allah nih, kajen teuing banget urang can jelasnya. Dak Mang Haji ge ieu, teu nyangka aing rek ieu. Baheula mah boro-boro aing anyar rumah tangga 3 tahun aing jadi pilot nyempil di kolot. Dah iya atuh kabeh ngalaman balang sakeula tolong. Hese sedikit wacan pernah ngalaman susah sih nya. Kan pengalamannya ada hesesinya. Atuh nu gede geuletik heula. Jangan itu kayak dicoba ka gedean. Hesesi otak sempaknya. Hei, Bu. Sabenerna mah nu kudu loba minta hampura eta lain pamajikan salaki. Karena banyak hak-hak istri yang dicederai oleh suami. Karena sakuai. Urang dengekeunnya mere nafkah wajib ka pamajikan 100.000 ya sagala naik aya namanya endog naik bebek naik kotok leupas teu makana dengekeun Pak ai pamajikan di pasar dijual ku tukang ojek nyamuk teu tarima ai pamajikan ku dia tidak ka pasar bae koplok nu kawajiban balanja teh lain pamajikan seleki hecada aing mah kiai mah kesorban matak naon sorban pakenalian usang pamajikan mah disenangkan. Kalau ingin tahu seberapa tinggi ilmu suamimu, lihat bagaimana cara dia memperlakukan istrinya di rumah bagaikan ratu. Karena laki-laki diciptakan bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Wow. Bu. Kan hulu lalaki deh. Kak, atuh kersah masalah aku kudu gentle kami mah. Gimana siang? Kawin? Apa masalahmu? Gitu. Dek.
salaki mere nafkah wajib ka pamajikan hang. Pajik aja konsepnya lamun hayang bahagia hentikan maksiat. Maksiatnya lain ka pangeran bae, ka pamajikan urang dosa maksiat. Urang lalaki mere nafkah wajib ka pamajikan 100.000 misalnya. Eta pamajikan masuk niluan. Korban ya, korban. Lalaki mere nafkah wajib ka pamajikan 100.000 eta hak pamajikan ulah sok diiluan. Dia lamun ku ibu diberi dengan kejo diasakeun salaki uluk salam teu menteh jin teu nyatu pangheulaan. Ibu teu tarima rampok dia eta. Ibu teu tarima laporkeun ka polsek penyorobotan lahan kejo. Ih jangan main-main ini negara hukum bah. Urang asup ke halaman imah batur teu boga izin bogana bisa dipidana KUHP pidana pasal 167 KUHP tuntutan 9 bulan penjara. Hati apalagi tentang kejo. Ini kejo, you know kejo si popodot. Bu pun arek kieu Pak, ieu aturanna kieu. Cik salaki ye neng ieu 100.000 nafkah wajib pikeun neng. Ngan kakak hayang dahar. Kakak nambahan 50.000, engke ka kamadahanna tinu ieu pangasakeun kitu. Kumaha lamun teu gableng? Neng nafkah wajib 100.000, ai kakak rek dahar di mana? Hampura. Eueuh deui. Nanti kalau sudah asak kejo, kakak minta izin mau ikut menyatu. Osok itu salaki pilok bedak lamun pamajikan teri do rampok ya urang. Masya Allah pan urang mah pamajikan bagus mere nafkah 100.000 atuh jeung dahar urang-urang kene kadang-kadang salaki mah musbiak 2 mangkok sayur pamajikan mereka huakeun kejo ge anak salangan pindah tuh. Matakan jangan sepelekan istrimu, bahagiakan istrimu, ratukan pamajikan sia. Kage sia dibabarikeun rezekina ku Gusti Allah. Eueuh bejana jalma anu boral ka pamajikan balangsa. Allah. Jajal sia medit ka pamajikan. Boga duit ka? Henteu leungit dia duit lagi. Keureut dia jadi RT tah. Maka apa hati-hati, ieu maksiat urang, ieu maksiat urang. Lain maksiat ka pangeran bae, ka pamajikan. Hiji urang ka anak sing hade bukan anak. Ai cacahan anak ulah durhaka ka kolot, ai kolot piomongeun. Tasea jeung salaki teu buntas anak pake pelampiasan. Anak balik di sakola, gradahan. Geus geuring mah aing nu dieu, bapak dia makan mancing deh mancing. Gua anak can dibuka cokorna aja. Anak kerdahar marekan keneh bae, da memang masalah jeung salakina. Cik pamajikan ka anakna, dahar ulah gareng-gareng. Aing hayang sare, cik anak salah emak daharna mereka rupuk. Sama hati-hati. Astaghfirullah Rabbal Mina Rabbal Mina. Sok kupingkeun hadis Rasulullah. Mudah-mudahan orang diberi hidayah. Nu ceramah ge lain jelema bener kah? Kurang kudu mah badu. Makana kula ceramah teu wani make sorban. Ingat kalakuan baheula. Aing lain jelema bener. Mun aing geus bener bae teu penting dengan kejo ka mahbul. Ulah katipu ku jubah. Jadi mama yang gelok kieu wae. Neng iya. Dasar aing teu make calana. Bu, kupingkeun. Sok kupingkeun sadana. Nah, wayah ulin-ulin. Di Gajruge kasebut lembur jawara. Ayeuna mah geus eueuh jawara. Ayeuna mah kabeh Hello Kitty.
Tahun gagahna Jawara. Jawara ge dicapai kotok bajeng kayak dia. Ulah aku Jawara dia lamun can bisa ngegel celi sorangan. Sok dengekeun. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Man kharaja min dhillil maksiyat ila izzi ta'at. Pak punten abdi masumutna kos kieu. Kasar, tokbol, jadi ulah salah kenaan bisa kasinggung. Salahkeun panitia, aing gerak cager diondang. Ceramah pemain mah tidak loba dalil, penting ke hati ku polo nyelak kana hulu angon. Blak-blakan. Nu penting balik ke dia urang sadar sesadar-sadarnya. Abdi mah percaya kalau nanti tak. Buktina mana jen Badung, tukang ulin, cenah tukang kamana-kamana. Ya buktina mah lebah aya tidak mungkin kian, bagi halal adil. Ieu lamun kabeh harareueuh moal rame kos kieu dah. Matakan urang husnuzon ka batur, kudu bagus sangka ka batur. Sanajan batur teu katempo ibadahna, ulah geus sia nyebut batur teu ibadah. Bisi batur boga kalakuan ibadah nu teu kanyahoan ku beuneu sia. Panyakit mah lain di nu bodoh, di nu ngarti, bos. Kadenge ulah ngarasa pinter sorangan. Nu pinter jalema mah. Aja ting jalema sarjana pinter, buktina mah bodoh, nyaho tai bau ngising ditungguan. Dipikir-pikir enak budak leutik mah nyaho tai bau ngising bari lumpat ke jalan. Sanajan kiai gagah pinter ngaji, pae mah digotong ku batur, bos. Bejana kiai ka kuburan pae lempang sorangan. Matakan dengekeun Pak. Lamun lembur masyarakatna acak-acakan, ulah ngajak ke masyarakat, supirna nu kudu diomean. Lamun penumpang mobil ararutah, ulah nyalahkeun penumpang si urang lembur, si dusun, supirna nu gebleng. Aya logat lindirnya malah ditinjakan satu maju radit. Makanya nu bodoh mah geus puguh omeanan urang. Tinggal urang ngarapihkeunna kumaha carana bisa ngarangkul mereka. Jangan hanya tahu bahwa kamu haram, dosa, doraka. Kamu harus paham dengan psikologis mereka. Tanya ke masyarakat, kasep kurang tilok Jumat, tanya. Ieu nyaho tilok Jumat di hewan, goblok. Tuh jadi sok hebek ke masjid. Koreng dekain nepukun aing bae, deuleu cenah si Asep. Tilok salat ka masjid. Aya ke mah ka masjid. Panajeun aing tilok salat betul malah lapar, guys. Najeun aing bener tilok salat atuh ulah diomong di nu rame ge. Orang itu punya hati. Ini tentang perasaan. Kamu gak bakalan ngerti kawan. Please deh, jaga mulutmu jangan sampai ada yang terluka. Nu pecak ya emung dipecak-pecak, sia hidung, emung di hidung-hidung. Dia malah di hidung kurang caam. Tidak ada yang hidung, ayo juga dodol. Ayo, lu candaik sholat, lu candaik ibadah, ahli maksiat, rangkul, jangan dipukul. Wali mau diangkat jadi wali, lamun terbuka sifat kasih sayang ke jalannya. Anu tukang maksiat. Di hari tak aing termotivasi, nyeri aing disebut tilok sholat beki kayak joko. Kabeh nepokun ka aing. Tapi dahar mah terus bae sih. Karena itu tentang perkejoan. Tapi termotivasi cikote moal gerangan jam perahut lamun can kakeureut. Moal boga perah lamun can ngalaman perih. Tidinya dia aing masantren aing. Jadi kiai aing nama. Bukan sombong, sorry ya. Eta DKM anu ka aing ngaledek teh bager aing nama. Pun panggil ke kamar iki. Sehat Kang Haji? Sedang. Aku jarang ngeke. Kumaha anak pamajikan cara lager mejehna. Fuck you. Mantap hulu sia. Dengekeun. Ampurannya aing ngaran kieu urut preman mah pas kieu disebut bae.
ulah macam-macam kepret miskin gue ini. Saya ngajurun tadi ada dari dia ya komando. Bos, dengar ke. Ini bukan hanya sekedar pengalaman, tapi ini ada pesan moral. Apa pesan moralnya? Dengarkan gue banget dia. Gak ada yang berusaha dia. Lamun urang ku Allah ditakdirkan jadi jalma soleh, ahli ibadah, para maksiat, syukuran, tapi jaga mulut, jangan menyakiti hati orang yang masih doyan berdosa. Karena kamu nggak ngerti ujungnya. Karena Allah mampu dalam satu malam Allah rubah ahli maksiat menjadi ahli taat, dan juga Allah mampu membuat sebaliknya. Hati-hati, roda itu berputar paman. Kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Semua ada saatnya. Benar? Benar nggak? Sanajan batur ahli maksiat, tugas urang eta lain nggak nyeri hatena, tapi ngabubunga hatena diolok doang tim sukses kamari teh. Nu teu milih kan dia diolok. Ayo. Ada uang 50.000. Kuna mah kieu, kunaon dia teh salat. Kumaha aja kami mah cenah bujalma butuh. Aya pagawean wayah Jumat, nek Jumat kitu boga duit. Ya kudu naik-naikeun sawit. Lamun naik-naikeun sawit kami teh Jumat daripada anak teu ngisin. Kunaon mah kitu, mang anu gawena pas Jumat tenang, geura Jumat bae. Engke kumaha dibere duit tak ulah kudu gawe. Kitu. Makana kiai sing sararugi. Sing bulan leunghar. Panai kiai beunghar mengenang asal kesel bariskeun jalma cabok ari hiji. Makanya mudah-mudahan para kiai, para ulama sing sararugi supaya bisa tulungan ke masyarakat. Ulah yang diberi baik ke masyarakat. Ini yang diberi beda kotak amal. Makan haji contohan masyarakat. Contohan masyarakat. Amun boga contohan masyarakat. Makanya kaki itu hayu biar datang ke Allah. Hayu biar datang ke Allah. Allah memanggil mamang urusan yang Allah mengenai dosa 40 tahun. Penting ayeuna mamang ngaji terketuk pintu hati haji tobat hayang datang ke Allah 5 poe mamang tobat keur tobat nu 5 poe dengan keadilan Allah bisa menghapus dosa 40 tahun urusan apa dengan Allah haji urusan yang Bang Emok dan gula utang 100.000 jadi bayaran 3 bulan jadi 1 juta saya berjanji nyawa-nyawaan tuh aing ada yang saya berjanji boleh saya tambah di pepatahan nyawa-nyawaan jara rengkel enggak saya udah nanya yang baik gak usah aja saya berjanji kalau tidak bayar Bang Emok akan ngejual musola. Sok ibu bu kiai ulangan ukur bisa nyacahkan masalah tapi kudu bisa meresolusi bikin menyelesaikan masalah. Coba ngacung saha nu pernah ngalaman teu boga duit ini goreng kabeh hampura ieu kajenteng urang ngaji heureuy tapi dia nyelek ya kana uluangan jujur ya katakan dari lubuk hati yang paling dalam jangan berada dusta di antara kita. Pernah ke ngalaman teboga duit? Pernah. Atulah kerang-kerang mana? Ya diberi moal ini beri anu. Mana ini? Kaki ayu wani kamu kesalahan itu mah. Salah kira gua mau pahen cekek. Bu, tuh tembokan, kumunut mana? Tuh, majikom gak bawa.
Semoga generasi Islam selalu mendapatkan syafaat berilmu dan berakhlakul karimah. Ngomong-ngomong lari dari ya. Ya makanya kalau diomongkan pun yang menang syafaat dengekeun. Kalau jamin tilil maksiat, hentikan maksiat. Rek kumaha ditulung aja mana ge hewan. Eta mah jalan bagurnya taranakan sabun colek. Pandrinya teh lain boga duit bae dak. Boga anak polong mobil lieur. Gara ge boga anak polong tah meuli sampo, tah sabun colek. Diajak cacahan ke nyambung. Udah ada pakan batu nih. Tadi jalan harga korek teh cerinanya. Ayat cacahan kurban koel bae dong air senduh. Hei! Bu. Ya, deket. Nah, Bu. Ya, heula ih. Bu. Jujurnya pernah ngalaman tua duit? Laga nama dagangnya, dagang suku, dagang tikak. Sedang sebeak dagangan orang dihakadang ku anak. Allah aja. Mari gaya tamu di Jakarta nyareat. Haji kumaha warung supaya rame. Belum warungna. Tapi jadal ku dia belum untuk ngalet dalam mau cai. Ingat apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Jangan percaya kalau baru katanya. Nah, betul. Harus mendak ceramah tadi 2 kali beeda yang mau. Indung nak kereng. Anak nawang weng-wong. Tenang dah, aing mah dihalkan ke moal mah kudu marah. Gara ku dia aing halkan moal aing profesional aing moal. Lu penting ulah ngaganggu karena usaha aing be. Cenah Haji Asep dihalkan moal marah. Kira aku ke pundungan. Namun jamaah ngahalkan penceramah itu bukan tidak punya kesopanan, bukan tidak punya etika, bukan tidak punya attitude. Itu bentuk kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami dong. Ini lemeu. Ting toreng. Ulah ngomong nyelemeu. Oh kiai ngomong nanyakeun. Lamun kiai suing riweuhnya. Kiai suing datang penting teuing ditanya ke balik dia. Malam amat si kiai maket. Heuleuh panitia. Kenapa? Maket. Pareng macet setan. Woi, macet di mana? Kabahbul mah teu macet. Si kiai na mami aing nolok noh. Nolok noh, nah eueuh kemek. Ring mobil ahli kehalangan tronton. Nah eueuh nabrak bebek. Ulah-ulah kiai suing, RW suing, kabinetnya jadi RW, sambutan, cek RW, maka, emo, ngeulit, ini, RW, nih, Abli rek nanya ka imu-imu, nak anaknya RW ku Abli, parahnya, senang ya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Abli kabinetnya jadi RW deh. Nah karena rek nanya ka ibu-ibu Ridho itu di RW-an ku abdi. Bajana naon, nangek. Tanya kami inu teh. Nah. Beli. Bating. Lanjut. So, derek ya. Pernah ke ngalaman Tegaduh Artos? Asup ka Alpa, sudah derek balanja orang ilu niis.
Aya. Nek lebaran tilu poe deui, boro-boro kabeli baju, mitra ge anak encan. Oh no. Oh. Bu, abdi pernah dilujung polisi ngarazia awewe Baradung teh nya di pinggir jalan. Ditewakan ku Satpol PP dibawa ke dinas sosial, kula titah nyeramahan. Hiji teh kudu inget ka anak, kudu karunya ulah gawe nu kieu pabali. Gua aing gawe nu kieu ge cenah kiai karunya ka anak. Si kula teh berhenti, atuh kula ge eureun, asal anak kula karaban ku kahayan kula. Oh nya atuh butuh mah butuh bae nya, ngan mudah-mudahan urang dijaga imannya. Artinya kalau umat Islam saling membantu tidak akan ada terjadi seperti ini. Iya punya, mudah-mudahan orang diberikan rezeki ku Allah di mana baiknya. Ibu, lamun ibu sok, punten ya. Iya mah mudah-mudahan orang berbagi ilmu, mudah-mudahan sih manfaatannya punya. Lamun ibu ngalaman jeung jajan anak ripuh, kadang-kadang dahar isuk sore gitu ya, ibu keneh bener. Ibu mantap sholat isya, maca sholawat syajaratun nukun, sholawat pohon buah. Saha jalma anu maca sholawat ieu ba'da sholat isya sarua jeung melak tangkal duit hareupeun imahna. Insyaallah moal kudu susah ku dahar, moal susah ku jajan anak. Paham ya Bu? Ya ciku lagi keur heureuy-heureuy lebah aya ilmuna urang tarima. Eta ibu percaya atuh mangga gawean teu percaya sabodo aing wau henteu tadi nage. Dia balik main rek. Nu bekel-bekel ge balik ieu. Ibu coba pernah teu hayang meuli baju teu boga duitna. Bebejak teh salaki, nak bora-bora duit sumut ieu setengah bul. Deuleu asbak geus nangkum. Ibu ba'da sholat isya maca sholawat lafalna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sok nuker usaha ge kadang-kadang eta duit teu kacabut di luar. Ngirim kalapa ya ngirim naon bae ka Jakarta dibayar mah henteu ke cenah bayarna mawa deui cenah ka dieu sungguh dicangcang urang. Ngalah duit hese, leuwih hese ke lagi hutang bos. Can tadeng ya. Sok anu keur usaha dieu. Waduh dagang kotok beak modal dihutang kudu hajat. Nek hajat ngadepean gope, ke cenah sesana matas hajat ngaleungit ya mana. Tung cenah mah ngalelep. Aduh dagang balon, pos sakabel ki balon hibar. Mangnya sing barokah mang hirupna. Sok anu boga problem urusan ekonomi hampurannya lain abdi gegede naudzubillah. Justru dengan cara ieu abdi dakwah. Matakan ka masyarakat jangan hanya bisa mengatakan masalah, ulah bang emok. Aduh aing cenah kiai kabang kudu make jaminan, kudu make sertifikat. Kabang emok aing doraka cenah anu kasaha? Ka lurah. Kan eta bingung ka masyarakat, bener teu? Aing cenah ulah ngahutang ka dieu nya riba, ka ditu ulah, kami kuat ngablang. Haja aing ka saha? Ka judi. Geus ulah kudu ngadak, poe gedean carana ya. Katakan hutang mana jeung aya ribaan wajib dibayar. Ngan wajib bayar pokona doang, bungana mah ulah. Anu geus pernah ngahutang ka Bang Emok, gerak tobat. Sebab ieu urusan riba dosana. Naudzubillah min dzalik, ngeri Bu. Katakan nya niatan tobatna kumaha Gusti cukup sakali bae kula mah ampun geus kula merekeunnan ngeun kula ieu rek dibayaran pokona bae ngeun dibayarna di mana tah ibu wirid ieu nya insyaallah ke aya jalan paham si kula ge pan kula ge sarua teu ujug-ujug jadi kieu baheula aing cik aing boro-boro aing ngona ngabahbul di mana nyahoan ka aing katana ge hajat aing nawarkeun deui hayang dipake ceramah teu dipake mana aing butuh. Dalam yang sedikit tolol.
Bahkan bisa di dia aya urusan ekonomi kok kayak urang geus gede mah lain mikiran para anak bae, mikiran ngadidik anak cenah ayeuna mah ngeunaheun pemerintah ayeuna mah cenah janu geuning make BPJS. BPJS ge nu geuning. Nu nunggu anu geuning mah ngarok jeung nyatu teu ditanggung. Ayo jangan polongo ya ayo ya. Tahu polongo? Polongo itu kamu hitut dibekap diambeun. Puak keupul. Aya nu anyar deui puak keupul. Dia makain dia. Ulang mani puak keupul. Aduh eta lamun huap gede teh huap akon. Ibarat aja lamun huap akon dihareup aya diburi aya. Kuat ngemplat. Da leutik-leutik huapna gede bari kerep. Aya bejaana budak ketika huap buat kelenger. Lanjut. Ampun abahnya, dulur baraya silakan menanggapinya. Abdi mah niat ikhlas ngabejaan ka masyarakat. Kula moal ngabejakeun lamun can karasa ku kula. Silakan nyebut sombong, mangga. Kula mah niatna teh sombong. Ieu mah hayang ngabejaan, sugan bae nu diamalkeun ku kula, diamalkeun ku teteh karasana sarua. Paham? Ya ayeuna cenah fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mana? Negara kerud. Bukti nama di lampu merah, lampu bara main, bener. Emang ayah anak yatim lapar, kabar desa saya wah, ditanggung wah, santunan yatim setahun sekali, buku yatim lagi nyatu tunggal poe. So, ba'da sholat isya, sholat isyanya, tak perlu tengah peti, ya banget kayak es lima kabeh. Ba'da sholat isya, maca sholawat sajaratun nuqud. Mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sok kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina. Mantas salat isya dibacana 400 balik 15 menit. 400 bal. Pangke mah di magajang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ulah kateure bae hunduna nya. Macana 400. Sok kamu dah anu sok kakurangan rokok, nu biasa rokok da hotspot di babaturan. Kan aya teh tukang bawa korek bae. Sacahan nama anu merah di 5 segala biong bisnis aing ngerokok download. Sok baca yuk ba'da salat isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina. Macana 400. Pak Haji cenah kumaha jadi mah tukang wirid, kilok wirid nage, haliwu amat, teu kudu haliwu. Ibu biasana mah salat isya naon? Nonton TV, bari nonton TV. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu biasana mantau salat isya sok nyarekan salaki. Bari nyarekan salaki. Allahumma sholli ala sayyidina. Maksudna ulah kieu. Aing mah cenah kilok wirid, ulah aya bahasa teu digawean. Nek bari gugurilingan tah, nek jujuranitan tah hareupeun aspal. Yes. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina ba'da salat isya 400 balik. Satahun ibu dawa wirid eta. Kari-kari susah dahar, susah jajan anak. Penta nomor aing ka panitia, penta alamatna. Datang ka aing, digantian ku aing guru 1 tahun. Hampura lain hadiah sombong, nauzubillah min dzalik. Kula mah mereka yakinan ka ibu. Bahwa kalau ibu ingin berubah hidupnya, ingin berubah ekonominya, pan lain mikiran dahar bajing ngejan bayar, mikiran pendidikan anak lah. Kadang-kadang anak di pesantren kiriman, kita balik, terus datang ke imam lila deui. Hayu, Allahumma sholli ajastukumnya diijazahkeun kabehannya ba'da salat isya. Teuing cenah beres salat isya aing masuk ka ngopi bae di pos ronda, bari ngopi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teu naon. Nu penting gawe. Ieu be. Kumaha Pak Haji? Kula mah keremen.
Men apa kecelok pagar? Kula mah keur men, atuh ulah salat bisa jadi rakaat non. Teuing keur men ge. Nu penting dina waktu da eta mah sanes Quran ieu. Niat zikirnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 400. Nu penting dina waktu ngeun lamun urang keur teu mah kudu salat Isya, seula beres Isya. Kumaha cara beres salat Isya aya pagawean. Misal aya tamu, ulah gara sholawat, tamu heula layanan. Kayak geus tamu balik karena sholawat. Tapi kudu boga wudunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina macana opat insyaallah di mana bae. Karasa ku abdi Bu, punten. Baheula abdi keur di Kobo. Masanten di Sukabumi jauh. Can zaman telepon, ya tahun 88 2000 lah. Kiriman eueuh pan. Nek balik urang pan, kudu make ongkos, nginjem ke baturan sarua pengableun. Nek ka warung pisin, jah hutang rokok jeung huduk numpuk. Nek ka sa coba. Dipoting aing maca shalawat, mari ceurik ge lain inget ka dosa. Bisi pae di lembur batur teh. Maca shalawat 400 HS. Alhamdulillah, teu kongsi 3 poe, isuk-isuk jam 5 aya kabar baik. Pengumuman di masjid bahwa RT pae. Maksudnya aya bae jalan gitu aya bae. Ipan penting mah nyambung hirup ieu. Eta cenah RT pae, atuh nasib tolol. Ya, yo babarengan. Allahumma shalli ala wa ala ali Allahumma sayyidina wa ala ali. Nah, ajaztukum sok dijazahkeun amalkeunnya. Insyaallah ibu dibabarikeun rezekina ku Allah nya di mana bae ge aya. Hecena ka haji, salaki aing mah geus matuh, gajina 1,5 juta. Eta mah gaji mati jelema, rezeki mati pangeran. Oh iya tuh aing. So, man kharaja min dzillil maksiat. Konsep hirup bahagia. Cik Rasul, lamun hirup hayang bahagia, eureunnan maksiat, ibadah samampu urangnya. Salat 5 waktu lah ditinggalkeun, shalawat baik. Nah, jaminan ti Allah 3 perkara. Pikeun eureunnan maksiat daek ibadah. Kahiji, aghnahullahu min ghairi mal. Sanajan urang teu boga duit, teu loba pakaian, dijamin hate dibere kepuasan batin. Kena urang dibere tenang, hate. Aya jalema anu duit loba tapi ruwet bae loba. Geus pamajikan teh ngadat bae, anak keberang kucara, narkoba, ngetrek bae. Papenyon beheungna ge. Nabrak tiang listrik. Cik batur dia mau motor tiba heula tiang listrik ge teu kambat, wih, pungut tiba heula ku aing diincar ieu kerak beunang. Nu kadua, wa ayyadahu min ghairi jungdin. Jalma nu tukang ibadah ngeureunnan maksiat bakal dibere cageran awakna. Matakan lamun urang geuringan bae, lain dina kacapean, lain dina kadaharan, lain dina pikiran, tapi kurang ibadah. Wa ayyadahu dibere wibawa beungeutna. Min ghairi jungdin kajenting teu boga prajurit, teu boga pengawal. Matakan kanu kiai mah kajenting kiai sepuh, geus eueuh tanagaan lempang di ejah, capaki 3 make iteu. Eta lamun saya mah eta bupati naon datang 3 mobil 4 mobil teu wani sorangan karena izin ka kiai. Bu ka kiai mah sasar balik cium tangan dibulak-balik. Tadi ge bu cium tangan ka aing dikepar budahan teu kokobok kiai. Nu katilu wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Jalma nu ngeureunnan maksiat daek ibadah ka Allah ulah sieun hirup di sisi, ulah sieun hirup di leuweung, ulah sieun hirup di tungtung bedul, kajenting di tungtung gunung. Kege ku Allah dipiralkeun, kege semah loba ngeuleut menta syariat. Buktina loba kiai-kiai sepuh. Uzlah pindah ka gunung, yang geus lieur ngahijing jelema loba mah. Tapi loba bae diteakeun semah, nu menta ubar, nu menta syariat. Saha nu ngaiklankeunna? Gusti Allah. Katakan konsepna hiji, eureunnan maksiat. Sok loba urang kota, Pak Haji saya suka yatiman yatim, suka berjamaah, suka tahajud. Kenapa saya bermasalah terus hirup? Tanya karena inget dia, ibadah oke, maksiat tadi eureunnan kan teu. Kudu sapaket, paket 2 giga. Ibadah lakonan, maksiat eureun. Nah, mudah-mudahan ieu sing jadi manfaat kana ieu nya. Karena jangan bari ala kadar, mudah-mudahan sing aya manfaat anu kabawa balik ka imah. Ya, urang tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.